A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina, anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pangafdal-afdalna nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos dikiatan kalawan mukjizat, anu diutus jadi rahmat kasadayana alam, sareng kakulawargina sareng kasadayana sahabat sareng kasadayana auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Amma ba'd, mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultanul Auliya wa Imamil Ulama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Kenging metik tina kitab Uqudul Lalali fi Manaqibil Jaili sareng tina kitab Tahrihul Khatir fi Manaqibis Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti Nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bahala dunia akhirat, dihasilkeun pamaksudan diwuwuh kasalamatan. Amin Allah ya rabbal alamin.